teng si Kandi lawang untuk. Kandinya si Suteng. Biasana ngolemprah bae di imah. Ayeuna eueuh. Si Etom si Kandi di jero aja di luar dia gini. Kandinya eta budak giliran rek disuruh kana eueuh bae terpaksa ieu mah ngisi galon sorangan. Gak geranya nih dia. Kan tito kayak maing. Sik kopet teh sia menuduhan bae aing. Terusnya nek karena di dia nak di maing nak. Ulin teng nah teu meunang. Lain teu meunang. Aing kamari poe sempak leungit tuh di poe ditu. Bisi ngaina leungit teh sing kunyaneh kumaha? Sik kopek na teh. Jadi sia nuduh aing maling sempaknya nu butut. Butut-butut ge lumayan jang ganjel. Tambah terayu teuing. Bisa ge ka ditu tunda galona sing nyae tambah rayud. Gabik teh. Ya geus aing kencero heula deuh. Keburu berat. Jom tak. Dia buka cai mah. Aduh, jangan ngising bisa, jadam teh. Tah tangkurak nama di dia. Tom, kenapa nih cerita di dia? Ci aing pisan. Tom, ari nya sih nah ditanya ka cicing bae. Nah si Cuk. Naha. Ieu pamulikeun galon. Aduh, galon deui. Aya buruna weuh. Nya mah minta beburu. Sia ge pamulikeun galonna hotel leuwih janganeh. Tak gitu baru ci aing. Aduh, mulus gening. Aduh, yang gara-gara makan seblak. Ada teman, aduh. Tulungan, aduh, panas. Aduh, tulungan, aduh. Aduh. Mang pinuh kieu geuning aing mah. Palinkeun heula. Kali itu. Umah. Aduh, tah kitu ayeuna mah. Tepati bau pahang teuing. Aduh. Hujan hujan teh kalah haus kieu. Kopek teh. Geuning kosong cai na kandi ieu. Cai na kandi nya. Aing mah. Jadem teh. Pusing bapak mah. Eta eueuh. Kan eta budak. Boboa eta budak nu ngentit cai galon aing. Kamari ngetit sempak aing. Ayeuna cai galon aing. Panggih dibeungkeut ku aing. Si Etom lila teuing. Boga adi teh ngaleuyeuh pisan. Etah tangkurak nama. Baca galona. Geni tutupan sih Tom.
Poce, aing teu menta. Da teu kudu menta, da biasa lagi dibere. Nyatinya ho aing mah disuruh nage ngisian galon lain menta tutup galon ih. Nangis tadi tuh balik deui minta tutupna. Sanggeuk doh, aing capek. Age da diburuhan. Roh, sanggeuk. Age dibabuk lagi ku galon. Kabur. Siapa nah? Ampun, Kang. Ampun, Kang. Ampun, Kang.